Aduh, aing ngapararusing kieu da hirup teh hayang pae sieun. Kakenangan gawe lieur hese nama. Ijazah yang kuduku SMK, SMA, S1, S2, STGR, S3 lieur. Coba kudu duit wae, coba si Mimi hayang jajan, yang beli sablak, yang beli kutak, cangcut, buburi nyayan, lieur. Nah benar tutut tepayu udah dilebokan ku sorangan dah hayang resep. Si Wawan keren lah. Jika ngutuk gitu. Sabarkan ah. Oh, orang rewas baik. Pan. Nah, terus ya teh aing keparet sing rewas. Pan. Kunaon atuh Lur? Lior, aduh, kaboga coba yang barang beli, dapat duit teu boga. Gawe atau sare teh gawe mama boga duit. Kapan kan gawe teh hese to aya nama? Hanya usaha terus ya gawe makarung naon we atuh cing loba-loba berdoa. Liur, ongko gawe makan nu naon tapi lo berdosa. Sudi aing kudu dosaeun kudu gawe kana dosaeun. Doa ajeg sia teh lain berdosa. Kamu kenapa sih telinga teh meni lower kayak lember? Jangan piduitan ya. Hah? Jangan piduitan sia teh. Ih, jadi kamu yang lower celinya juga lember. Kaman? Banyak ka mana we atuh? Gedak dia udah bari ningalikeun pemandangan duh. Meneueuh batur kieu ka mananya sorangan wae. Duh, ningali batur mangga sakararawin. Unggal isuk-isuk teh. Tuang heula. Kopi dipangninyuhkeun aing mah. Aing ngeboga kabogoh teh. Nya orang Cina jauh rek nganjangna ge. Kacida hirup. Ini si Dika itu sampaikan ah. Anjing si dari rek naon di ka dieu pasti rek nyam duit ieu. Ingkah rek nyompot teh. Rek mana tau? Rek ngompol. Rek naon sia teh ka dieu? Ulin weh. Pasti rek nyam duit yang aing meuli udud ke kursa Batang. Mau minjem duit boga. Asa teu percaya deh. Boga tuh tadi menang slot deh. Kakarheun Ulin ka mana? kalebak di ditu dilebak cenah aya barudak cenah yang sampeurkeun. Nu bener. Aslina Ayo tuh. ulin diriungkeun. Ayo. Darah ayo. Ulin. Ada si Wawan yang si Rudi kemana? Iyo tadi masuk teh. Teuing nu garelo suka. Gobloknya. Oh, itu juga si Wawan yang si Rudi. Mana? Itu. Ayo sampeurkeun dah. Let's go. Ciao. Keur naon juga nuker parusing. Keur niis weh. Tuluy maneh rek ka mana? Rek ulin we di imah ge jenuh. Maneh kunaon yang lulus gitu? Lior teu boga duit. Kebeneran aing aya bisnis piduiteun. Gaya make bisnis. Kajon mung mah. Mun dieu atuh teu bisul bujur teh. Muncak urang teh tadi nawaran diuk aing mah aduh. Eta we. Liur. Oh, bisnis naon atuh? Lain bejakeun langsung busnas bisnis. Boga sabaraha eta? Nah, boga 20 ge yang nyatu pira ku aing teh nyatu goblok. Balem. Tah kieu we. Eta urang gedean, aing boga pola gacor. Tadi ge aing menang. Dapat 20.000 tadi oge. Gacor-gacornya ada manuk maneh gacor tah. Lain ke maneh? Arek mawan. Gacor sia mah ngodaran aing meureun eta mah. Akan teh ku sia selotah sugan gelo. Sia mah rek modern lain bisnis. Balik mah bener jurik surat mah. Ayo
nanya ke gawe jadi celot sih. Diajak bisnis mung. Sia deui ngajak main kan geus para rusing. Nyaho oh hayang ditoroy baron kan. Ayo ah. Let's go.